Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tawuladan nu tawuladeun pigura piguru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imanna. Teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatidah, kori-koriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwa santri, hormaten simkuring, guruwanen bikin simkuring, ais pangampih pupuh lembur, bapak kades kadus, RW RT, BPD Lebe, tur LPMD, ibu bapak sadaya, nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan hempak merbayaksa, rekep deng-deng papak sarua, moal dek beda-beda. Ieu teh judulna teh pangajian. Sabenerna ieu pangajian hayang naon? Bener cek bibir mah hayang ilmu, nganda cek hate mah hayang lalajo urang. Si horeng daek teu daek sadar teu sadar sim kuring teh keur ngareupan jelema garade wadul. Dek teu disebut wadul kumaha antara bibir jeung hate patoja ieu cek bibir mah hayang ilmu da cek hate mah lain. Lamun ibu harayang ilmu da sim kuring teu bisa ngelmuan tanpa diizinan ku Allah Ta'ala jeung da ibu teh geus boga ilmu sabenerna. Bu aing ngomongkeun batur dosa. Oh, geus apal leuh. Popolotot pepedengkreng ka salaki dosa. Boga hate sirik pidik ka batur dosa. Ngagogoreng batur dosa. Nyokelan kana kateu balegan batur dosa. Tah eta teh ilmu geuning geus apal tapi naha teu eureun. Gening urang teh baroga ilmu ngan teu apal cara migawe ilmu matak teu saeutik jelema kajadian luhur ilmuna tapi naha sok luhur jeung kasombonganana. Da ari ngaran ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi kenyataan mah boga ilmu dah hirup poek wae. Kabeh ararapal bab tahajud tapi da ditoong tina kicep beureuki hees. Kabeh ararapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha nu lapar diantep, anu yatim diantep, nu miskin ge diarantep. Padahal urang teh ngarti barang bere ka batur teh eta teh urusan akhirat, pahalana nepi ka gede tapi hampura egois mah anger we. Kabeh ararapal ka salaki teh kudu hormat tapi naha duit leutik geuning jeding. Tah urang teh lain teu boga ilmu ngan teu apal cara migawe ilmu. Matak cek urang Sunda kade hirup ulah lir ibarat monyet ngagugulung kalapa, apal kalapa tapi eueuh monyet bisaeun mesek. Nyaho kana agama tapi urang teu mampu kumaha carana migawe dina agama. Dalamun bener caricing dina agama geus teu hayang geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, ngewa ka batur, sirik pidik, jahil kaniaya, istren panastren, dudupak jeung rurumpak. Lamun bener urang ngaku agama Islam boga panyakit eta, Islam nu mana nu tah boga panyakit hate. Well. Sadeul atuh da. Mata kahirupan manusia tinggal nanya saha nu bakal menang cahaya ilmu. Hiji jawabanana qalbun salim. Iwal teh jelema nu boga hate bersih. Boga harta alus hate da teu saeutik jelema boga harta alus hatena jadi bageur dina hirup. Yatim katulung, miskin kabantu, jompo ge kabere. Sabab harta cicing di jelema nu alus hate. Ngan lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki loba harta hampura beuki adigung hirupna. Sagala teh dibeja-beja. Boga kongkorong ieu teh 50 gram ti salaki, kumaha ceuk tatangga, kumaha sia we. Harta dipakai alat kesombongan, tungguan we engke geus maot. Gedong cicing, mobil cicing, sawah cicing, nu milu ukur boeh warna bodas. Naon gambaran bodas? Tah nu dibawa lain sabatas boehna tapi gera bawa jeung hate anu bodasna. Well. Keheul atuh da. Jalma boga ilmu alus hate, pan beuki luhur ilmu beuki tawadu. Ai tawadu teh boro-boro mah kakolot, Pak. Budak leutik ya dihargaan.
Sok we ku ibu hargaan budak leutik, pan budak leutik teu apal Quran, budak leutik teu apal hadis, budak leutik tara sholawatan, budak leutik tara ka masjid, budak leutik tara sholat, tapi naha budak leutik lamun pasea 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu nu jebrog kieu tah. Quran di baruka, hadis di araji, ka masjid lekat, sholat osok, hampura lamun paleba pasea, boro-boro jeung tatangga, boro-boro jeung dulur, keheul kasalaki, sok jujur Pak, saminggu teu diolok ku duit mah hese cager, tapi si bapak hayang apal makhluk nasaha, tah. Gening Quran dibaca, hadis diaji, agama dicekel, tapi naha teu matak ngarobah hate, sedengkeun budak hampura budak mah teu apal Quran, teu apal hadis, tapi naha hatena nepi ka kitu pasea 5 menit pakaleng-kaleng deui. Aya naon di eta budak? Yuladu alal fitrah. Aya kasucian dina hatena, matak nu mahal lain elmuna, nu mahal lain hartana, nu mahal lain jabatanana, tah nu mahal mah alus eusi hatena. Well. Barejakeun ka jelema nu rudet hate tah. Da jelema anu goreng hate mah moal aman hirupna moal. Da awak ibu teh ibarat imah, di imah bala pek bersihan, di imah belebuk pek empel, ngarah naon ngarah betah di cicingan. Awak urang hayang tenang, hampura moal tenang sapanjang hate aya keneh geuleuh, rujit, cua, ngewa, sirik, pidik, hasud, dengki, moal aman. Batur nyeun gedong pan jeung nyeri hulu sia teh. Batur meuli sawah muntaber. Batur meuli kursi sakalor, batur meuli motor ka rumah sakit, tinggal batur gablek mobil da modar atuh. Kunaon eta hakikatna? Hate nu goreng. Matak darajat manusia lain dina beungeutna, lain dina bajuna, lain dina pangkatna, tah sing alus eusi hatena. Rambut gondrong bukan pembohong, alus we nyumputkeun jujur dibalik kagorenganana. Rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus daripada jasna mahal, dasina mahal, jabatan luhur, gaji gede, tapi hak rakyat leutik dikokod, bangsat ngaranna. Sadeo atuh da. Ibu di jilbab pek, di jilbab da alus, lain alus deui kudu. Quran surat Al-Ahzab ge pan ulah ibu ngalaan jilbab teh kudu munian orat ngan bawa kana hate, ulah sabatas nu ditiungan teh ukur sirahna, tah tiungan jeung hatena. Ari tiung ngaguyupuk karena gosip beki, tiung ngaguyupuk pepedengkreng popolotot kasalaki, tiung ngaguyupuk teu kaur batur nyeun kagorengan, bibir galing ngagogoreng batur, ditiung samet sirahna can ditiung eusi hatena. Aduh, bapak-bapak bari ngaret bari keung ongko hakan. Mata kampura lahirna alus, batinna oge kudu alus. Pan ieu teh ngaranna kurung. Aing ngaran-ngaran kurung kudu tepung jeung kuringna, dah hebat-hebatna kurung anger maot mah ukur jadi parab cacing taneuh. Saglowing-glowingna, sageulis-geulisna maot 7 menit bongkar deui, cacing resepeun tinggal tulangna. Coba anu goreng patut dibongkar, anger we kitu. Mata hakikat darajat manusia mah geulisna awak teh cantang tu geulisna hate. Otak sim kuring nana gerhana hampuranya, hampura ya bisi kuring teu nyebutkeun ibu-ibu nu gareulis teu hararayang teuing. Kunaon kuring mung nyebutkeun ibu geulis, lamun kuring nyebutkeun ibu geulis artina kuring nyimpulkeun perkara nu katempo, sedengkeun hirup jelema lain kudu katempo, kudu karasa. Apa duli teuing? Ibu-ibu nu gareulis teu hararayang. Sok lamun kuring nyebutkeun ibu-ibu nu gareulis, kumaha ceuk bapak-bapak? Pret. Cing teh naha bapak nyebutkeun pret, abdi nyebutkeun geulis ka ibu ulah, geulis teh ceuk maneh anu katempo, abah mah geus nempo sagala-galana, tapak borokna bujurna ge 70. Jadi geuning jalma teh ulah wakan nyimpulkeun perkara nu katempo, ulah wakan nyimpulkeun perkara nu kadenge, tah simpulkeun mah nu karasa. Sabab anu diomongkeun cantang tu nu karasa, pan karasa ayeuna ge anu diomongkeun mah aralus, loba janji eueuh bukti, loba waos nyorostos tanpa buktos, paribasa demi rakyat, kanyataan mah rakyat nu mana nu dibelaan, tuh pan karasa. Lamun jelema ukur lalajo panona, lamun jelema ukur lalajo pidatona, kahipnotis kabeh kumaha ayeuna karaosna lebok we. Bener? Pan kamari adug lah rakyat kudu ieu kudu itu kudu ieu belaan tatangga jeung tatangga teu wawuh cobi ayeuna raoskeun we. Bener ya? Matak manusia teh nitip 3 ceuk urang Cianjur, hiji tekad, 2 ucap, katilu lampah. Hatena sing alus,
omonganana sing alus, lampahna ge sing alus, ta eta manusa ngaranna. Mata urang teh sakapeung wujud manusa, pribadi manusa ngan can muncul sifat kamanusaan. Da teu saeutik jelema ari wujud jelema ari kadang-kadang sifat monyet. Pan monyet masyarakat, jabatan geus boga, gaji geus gede, masih kene kukad kokod kana hak rakyat leutik. Aduh eta monyet. Lolo aya jelema nu kasigeng ka aing, heuh berarti sia monyetna. Urang teh manusia, lamun memang urang manusia tempokeun sifat manusia. Da urang jeung sato teh hampura, bedana teh sasetrip. Ari sato teu boga akal, urang mah boga akal. Matak dina Quran disebut afala taqilun, nah anjeun teu boga akal. Lalajoan ku ibu domba nyieun anak hareupeun umum kuat sumanget Pak. Coba jelema nyieun anak hareupeun umum teu gablek cedok. Mata kudu nikah heula, kudu ijab kabul heula, RW geus eueuh, hansip geus sare, katayep kitu lain. Eta inget-inget we ta eta manusia, ieu mah dorog-dog nyieun anak tukangeun batu badag. Atuh balik tidinya pelenung eueuh bapaan, tuh pan jadi wirang sararea, matak tembongkeun urang teh manusia. Sedengkeun manusia anu teu boga sifat kamanusaan hampura eleh ku sato. Hayam we hayam, da hayam teu boga akal, tapi naon nu teu manfaat tina hayam. Buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, ti kotokna eukeur aduk, tulangna seblak tulang. Kabeh hayam manfaat Pak. Ayeuna awak ibu gerasok geulis heueuh ngenog jual nog ibu. Da moal payu saeutik-eutik acan. Matak naon hargana ieu manusia lamun tanpa ngagunakeun akalna. Matak leungit akalna ragrag darajat manusia, lain manusia deui sabab leungit ka manusia. Matak lamun memang urang manusia tempokeun atuh sifat manusia. Nu kumaha ari manusia? Manusia mah hamba Allah. Ari hamba Allah teh ngahambakeun diri ka Gusti. Lamun ibu dek ngahamba ka Gusti Allah tuturkeun we Allah, sifatna sifat Allah, kahayang-kahayang Allah, kaputusan ge kaputusan Allah. Matak ceuk wayang leungit diri nu sayakti, ilang rupa nu sawarna, jang elek jadi satria, leungitkeun kahayang diri nu aya kahayang Allah. Da loba jalma lieur lungleng teh tetemelaan kahayang. Kerasok pikir. Nyunatan budak pira kadar bawa ke dokter laser 1,5 juta, balik ti ditu mencit hayam tuluy numpeng bagikeun ka tetangga, beres Pak 4 juta ge. Udah hayang dangdut. Tah mun dangdut ulah nuding hayang Allah, da malaikat joget. Keur kades, keur kuwu pek tuluykeun, anggape ngahibur umum ngan ke rakyat leutik mah tong pipilueun, komo teu geblek modal. Darag-dag, dangdut ditabe, Yayan ditabe, Abil ditabe, Ade Asri ditabe, joget luhur panggung, 2 poe jebleh di masjid. Lebah ditanya cinta kunaon kamari joget ena ceurik, kieu cenah bubar hajat takdir Allah gede hutang, lebok kahayang make jeung takdir teh. Kahayang urang kudu cocok jeung kahayang Gusti. Ayeuna keur pakades heukeun da aya pakades mah pek we, pakades mah niatna ngahibur rakyatna, ngan ai keur anu teu boga mah montong tuturuti leneng. Tuh di Cisarua kunaon make jeung aya rumah sakit jiwa eta teh jelema nu loba kahayang teh. Hayang jadi dewan, sawah beak, imah beak ditajeh ku pamajikan jadi henteu. Naha pan rakyat ayeuna duit dicapluk nu dicoblosi komeng. Akhirnya si itu gelo, blus ke rumah sakit. Kunaon jadi gelo, melaan kahayang. Bener? Matak nu ngaran hirup, kahayang ge kudu kahayang Allah. Da kahayang ibu jeung kahayang Allah teh beda. Boga salaki, pan ibu baheula pernah boga catatan, hayang boga salaki teh kasep bari beunghar. Aya nolol nu petot ibu. Tarima we petot-petot ge kahayang Allah, sabab ibu menta ke Allah, ya Allah salametkeun abdi dunia akhirat. Bisa jadi Allah nyalametkeun ibu dibere perkara anu teu cocok jeung kahayangna. Ceuk kahayang ibu makasep jeung beunghar, aing ngaran kasep beunghar, hiji bakal galak timuru, 2 WA bakal dipariksa, telat balik bakal dicarekan, awet rajet boga salaki kasep jeung beunghar. Coba jeung nu petot, deuk balik heug teu kajeun. Malahan mah ini ti jam 1 ayeuna can balik eueuh nu nyusul ya. Jeung ari boga salaki petot teh zaman atuh hate moal hariwang make jeung salingkuh moal sok we ibu deuk dititinggalkeun ge moal salingkuh si itu mah nah moal payu da petot atuh tuh pan jongjon hate genah hirup nah
Allah mere perkara anu teu cocok jeung kahayang dirina. Mata kahayang urang jeung kahayang Allah mun bisa cocokeun kahayang urang jeung kahayang pangeran. Bener? Mata nu ngaran hirup mah tarima kahayang Allah. Kunaon ibu jadi randa ngora-ngora, budak jadi korban rumah tangga amuradul, kunaon? Ku takdir. Tong warakan nuding takdir, hek evaluasi diri, lain takdir-takdir teuing. Naon atuh maneh goreng adat. Salah kitu usaha 3 poe, bibir teh kamar karap si bagong molor wae. Salah kieu nu mana nu ngeunah disebut bagong? Untung salakina pinter, naon mamah nyebut bagong, berarti sapepeting aing hees jeung bikangna. Kumajek anak, mama bagong, bapak bagong, ari abdi anak begu saja. Rag-rag talak, budak korban, rumah tangga amuradul, nu dituding Allah, kalakuan goreng urang, nah nyeret-nyeret ke Allah. Coba cek Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hati hayang jongjon mah ku wirid, ku dikir, tah matak lamun ibu ama kasalaki, dikir lain bagong-bagongan. Tagogen banget ibu kana banget salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amakna cengut bari maca yasin insyaallah salaki teh moal ngamuk nu aya ge maca ayat kursi da disangkana jurig cai nu asup gebro duit 2 juta tinggal cawel sadaqallahul adzim ala tuh kutikir beres. Cobaan di dia bisa aya tatangga jeung tatangga pas ya tong unyang anjing tong bugang bagong jadi gelut kayak itu wirid ieu wirid pas ya teh alus teh 2 jam pas ya yasin tamat. Urang ganti ieu hate urang. Da jalma nu alus teh lain jalma nu robah tiungna, lain robah bajuna, lain robah sikapna, lain robah bahasana, jalma nu alus teh tah robah eusi hatena. Ai urang mah tiap pangajian nu robah teh tiung jeung baju. Poe Senin kudu bodas, nganyuk bodas KB, Salasa hejo KB, Rebo beureum KB, cek salaki eureun ngaji teh jangar kana babatok haben mulian baju. Nu kudu robah mata eusi hate, nu pedit geura balager, nu salah geura saloleh, anu kadawarang wae jadi leeh hate, nu sok pasea jadi tara, nu teu akur jeung dulur jadi alakur. Komo nu goreng pamatu ka salaki mah balik ti dieu robah hate tangkep salaki ayah. Pan kata salaki bakal nanya kunaon maneh balik pengajian jadi lebay. Oh, tobat. Da eta nu diarep-arep mah. Ieu mah ngaji mineng, ka masjid mineng. Rutinan daek, ustad deket hadiran, ustad jauh hadiran. Tapi pas ya anger, pedit anger, popolotot ka salaki anger, galak anger, ngaji ge anger. Rupina mah neme tiasa ngaji prek. Matak kahayang urang kudu cocok jeung kahayang Gusti. Keputusan Allah jeung keputusan urang teu bakal beda. Matak tarima we keputusan Allah sehingga jalma tegas jadi keputusan Allah mah geus tong sirik ku takdir batur da geus bagian dari takdirna. Nana gerhana Bandungan ku ibu na aya merek pi ustadeun da eueuh. Urang mah kopeah henteu, sorban henteu, gamis teu ngangsar, matak leumpang ge ngungkuk jadi itu. Da eueuh nu nyebut assalamualaikum ka urang mah well eueuh nu assalamualaikum. Gek diuk di bapak hajat di Pak Kades. Pan meureun ai ka ustad mah, Pak Ustad nyungkeun doana we kangupun anak sangkan soleh. Kitu di mana-mana ge. Da bieu mah lain atuh Pak Ustad punten we nyungkeun di foto. Ngan ku takdir Allah kuring kudu jadi kun fayakun cek Allah teh anjeunna nagerana kudu jadi penceramah geuning jadi ya. Cobaan geura sok kupakuwu engke mah. Hayang jadi penceramah robah, udeng sing badag, gamis sing ngangsar, sorban ngagaplek, tasbih ceklan, hampura da moal aya nu ngulem. Nu aya ge cek warga ngadon kieu, aduh pakuwu anyar tobat. Jadi takdir lain aya baju, Pak. Tatipe takdir mah kun fayakun. Aya di Allah Taala, matak manusia tong hayang, tong embung. Tong hayang tong embung narima we kana kudratna matak hirup tong sirik kumilih jelema beunghar takdirna beunghar kudu bager jelema sangsara takdirna sangsara kudu sabar tuh nu sangsara sabar nu beunghar bager pan nyekrup duanana ieu mau nu beunghar sombong nu sangsara panasan paeh duanana matak nu nangtukeun kahirupan manusia tah gumantung eusi hatena. Ibu gareulis, he geulis jeung hate geura sok.
Kernaon wedak dipake lipstik beureum eueun haseum pamatuk. Nah, kunaon ibu bereket kan? Wedak dipake nepi ka 2 dim. Lipstik nepi ka uraha, sifat ongkoh, tapi ditanya batur tiap kunyem haroream panggih jeung jelema gelo kitu. Genah teu Ba, geulis heueuh, wedak heueuh, glowing heueuh, nalika dikekepan ku Bapak ngajedog. Talung keneh nu goreng tapi amis budi hirup manusia mah. Goreng heueuh tapi amis budi, nu paling parahnya gorengnya haseum beungeut eueuh pulungeun. Nya nu alus mah nya kasepnya amis budi. Matak bege urang mah ti ditu leumpang ka dieu teh Pak damang Bu sehat punten kalangkung da engke teh bubar ti dieu teh bakal kieu teh sangka cenah euy nana gerhana keur kasep teh amis budi tuh. Mata hirup manusia mah tangtukeunana gumantung eusi hate. Naon rek disombongkeun? Ibu geulis pret. Geulis teh 30 ka handap, 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Mata keur nini mah ulah sok bumeulis teuing ngewa. Mun aya budak ABG 18 tahun datang kuring sarang ngeo aanana antep. Budak ABG gumeulis wajar da geulis. Nini sareng ngeo Ustaz jongklokeun kitu. Bu kideng jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol, eleh ku orok eueuh huntuan seuri pan lucu. Coba nini beak huntu seuri da muringkak atuh Pak. Baheula abah keur ngora ngadar sukro dorok-dok mata resep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar sukro ngadon mengbal di jero. Sakapeung mah huntu kateleg sukro kaluar. Mata geus kolot mah bubur lemu. Jadi semakin nambahan umur, semakin aya nu dicabut, tanaga jadi ngurangan, panon bengras jadi ngurangan, tanaga leungeun jadi ngurangan, pikiran ge gampang poho, artina hampura geus kolot mah kudu geus rada mikir, yen suku teh sabelah geus di akhirat, sabelah di dunya keneh, matak nu geus kolot mah hampura kudu geus rada eureun ngomongkeun batur teh. Sadil atuh da. Bener ya? Heueuh well. Tarima keputusan Allah, tarima kahayang Allah. Nu katilu tarima sifat Allah. Sifat Allah disebut Asmaul Husna. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari. Aya sabari jadi urang da eueuh. Nu disebutkeun Allah Maha Welas, Maha Asih, ari hate manehna kadawareng wae asa teu nyambung antara Allah jeung diri urang. Sing nyambung atuh hate teh ka Gusti Allah. Dan kita bakal ditanya man robuka saha pangeran anjeun dek ngajawab saha ibu saha pangeran ibu sok jawab teuing cenah aing mah buat teu gableg pangeran sih eta engke di akhirat bakal ditanya man robuka saha pangeran anjeun dek ngajawab saha ibu saha pangeran anjeun Allah kuring nanya osok ngawadul osok pedit osok sombong meni kumplit. Cek ibu pangeran teh adalah Allah, nu dicaritakeun Allah tapi naha hate pabaliut jeung si Firaun. Firaun sombongna, pedit Korunna, gede wadul Abu Jahalna, ongkoh ngewa ka si Korun, ongkoh sadil ka Firaun, ongkoh izin ka Abu Jahal, tapi naha sifat aya di awak urang kabeh. Darenge tukang gede wadul. Komo loba janji ka rakyat bari eueuh bukti mah hus gede wadul. Alus si eta seurina bari teu boga duit tuh bapak hajat loba duit na teu pati seuri jiga ibu na ari ibu borak-otak bari teu boga duit tah simpulkeun teu saban-saban duit mawa ka bunga ieu buktina teu boga duit bararunga tak kunaon Pak Kades loba duit teu pati bunga nya heueuh loba duit ge poe ieu geus loba bayareun atuh ayeuna ibu pengajian tinggal datang hayang jajan tinggal nyokot dek balik tinggal ingkik beres padahal teu boga duit matak teu sakabeh jelema berharta genah hatena matak tong sirik ku jelema beunghang dah hirup nu alus mah jelema nu bisa syukur ka Gusti jelema beunghar teu bisa syukur mah anggarnya kurang jeung kurang boga imah hiji hayang dua boga mobil hiji hayang dua keur nu sangsara mah boga sepeda geus cukup boga motor hiji geus cukup diela dielu dimandian dikitu dikieu apik nu sangsara mah nu beunghar mah imah hiji hayang dua mobil hiji hayang dua melaan gaya imah dua imah hiji hayang dua sertifikat kabangkeun mobil hiji hayang dua BPKB kabangkeun imah dua mobil dua toong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul
Matak hirup anu genah adalah hirup nu narima ke sifat Allah teh Ar-Rahman Ar-Rahim maha welas maha nyamung teu antara urang jeung Allah. Allah maha welas maha asih ari urang geuleuh rujit cua ngewa. Allah jeung urang teh teu nyamung-nyamung mata ka geuleuh ka rujit ka cua ka ngewa hijab teh penghalang antara urang jeung pangeran urang. Matak lamun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim maha welas maha asih tembongkeun hate sing nyaahan sing asihan sing dedehan. Aya batur teu dahar pangmerekeun budak yatim pangmasihankeun jajan bisi aya tatangga teu boga baju pangmerekeun bisi aya jompo teu boga imah pangnyieunkeun. Katempo nyebut Allah Rahman Rahim ngawujud sifat Allah di awak urang nyaahan asihan dedehan. Allah boga sifat Al-Ghafar. Al-Ghafar teh maha panghampura. Allah maha panghampura maka urang ge kudu asak kasaha kanu geuleuh kanu rujit kanu cua kanu ngewa. Ngaran manusia moal salamet ku bibir manusia. Matak hirup mah geus kudu acuh Pak. Diomongkeun ku batur sia teh ukur nyanyahoanan dipuji ge ukur apalanan. Nu leuwih apal alus jeung gorengna diri urang adalah diri urang sorangan. Teuing nu leuwih apal gorengna urang iwalti diri urang. Nu leuwih apal alusna urang iwalti diri. Jadi keur naon atuh ngadengekeun batur. Batur mah ukur bisa ngomentar. Al-Ghafar eusina 3 seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara gara sok bisa teu seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara. Balik ibu ti dieu salaki ibu keur baeud barakatak ibu seseurian hareupeun nu baeud haha maneh baeud insyaallah di dagor termos ibu. Naon maksudna seuri kanu baeud lain hartina batur baeud urang seseurian eta mangalonyeng jeung ngaledek. Tah seuri kanu baeud teh kajahatan batur geura bales ku kaalusan. Tong kajahatan batur dibales ku kajahatan atuh mun kitu mah saruana. Mere kanu pedit tah lamun hajat teh tong dituliskeun. Ieu mah mimin 15. Ditulis pangluhurna ceu mimin 15. Hiji waktu mimin hajat cek salaki mah ceu mimin hajat bere 50 tempo heula catetan. Di tempona catetan 15 untung si aing teu ngagugu maneh mun ngagugu rugi 35. Cicing lalaki mah tong nyanyawanan geus sidik batur pedit nah dilawan ku pedit atuh sarwana. Coba batur pedit bales ku bager urang jadi unggul mulia kahirupanana. Weh. Merek ieu mah merek ieu lawanan. Nu katilu nanya kanu tara balik teh dia inget-inget bisi eta tangga teh nanya ka ibu geus lila gedor imahna sakedeung deui pan balik kana jam 5an trok assalamualaikum waalaikumsalam aya naon dieu aing geus ceramah jeung nanagarana nu katilu kudu nanya kanu tara babangok mana geus 3 tahun setengah tara nanya ka aing kunaon ari sia sok ibuna ngajak pasea. Maksudna tarana nanya kanu tara teh kajahatan batur tong dibales ku kajahatan tapi kajahatan geura bales ku kahade pan tapi tuduh Nabi Muhammad yang batur pedit manehna geus sarua eta we dina Idul Fitri zaman bareto si itu mere hulu hayam pan urang jangjangna hiji waktu si itu mere bujur hayam urang cekerna tah hiji waktu amak ti kotokna dibikeun ka ditu tong saruana hirup urang we nu ngelehan. Al-Ghafar Allah ge boga sifat Al-Latif ai Al-Latif teh maha lembut nyekrup teh jeung awak urang. Pangeran urang maha lembut ari umatna kereng geuleuh rujit cua ari ngaku pangeran ka Allah ari hate luar ti Allah. Nu kereng Firaun nu sombong Firaun nu adigung Firaun tah hampura ari nyebut bibir ka Allah ari hate boga sifat bebengok musuh Allah. Bener ya? Mata cekolot baheula ge ulah ngajugjug nu jauh ulah nyawang anu anggang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana aya saha na awak urang teh lamun aya Firaun sombong lamun aya Qarun pedit mun aya Abu Jahal gede wadul mun aya Allah nyaahan asihan dedehan lembut asa kampura tah aya Allah nah teh ari keur salat jeung Allah bubar salat jadi lain jeung Allah. Mana bukti maunya bubar salat melak cangkengna kelek di mana Mang? Salat atuh teu cara maneh. Nah jeung kasombongan. Rumah sakeun ka dinya. Ari ongkoh alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, tapi puji Allah direbut ku urang. Mana bukti hirup urang pan asa kapuji bae. Duk tahajud nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud.
heueuayan adeupeun batur kunaon ce jiga tunduh tahajud teu eureun-eureun. Mana alhamdulillah teh mana? Alhamdulillah teh kudu gawe. Ieu mah beunghar geus, gedong boga, sawah boga, duit boga, budak sakola, duit teu kurang. Alhamdulillah kudu dibawa kana syukur. Nu beunghar mah kudu mere. Ieu mah geus beunghar ngomong alhamdulillah, beunghar geus tapi kana BLT hayang. Tuh, kunaon kalau leprok kucan kabere. Gening alhamdulillah kudu dibawa alat keur syukur sabab hirup manusia boga kahayang. Ibu hirup hayang naon di alam dunia? Robbana at empak tung ting dembah, empak tung ting dembah, empak tung ting dembah, empak tung ting dembah, pak tung ting dembah, empak tung ting dembah. Pak tung ting dembah bomba boba bah hedeta pamajikan akang mah bawel sing syukur boga pamajikan bawel. Coba lamun bapak ngeluh teu hayang aing mah gablek pamajikan bawel dibere nu pego leuwih parah. Talung nu bawel aya kahayang teh tememeu ngan teu kudu boga TV. Engke ditanya ku pamajikan ka mana TV dijual. Nah dijual cukup ku bibir maneh geus ganeng. Matak sabirin lalaki teh kudu sabar jeung lalaki teh tong gede amek. Hiji waktu ibu nyuguhan salaki peupeus gelas bahe kopi, peupeus gelasna bahe kopina bakal kumaha salaki ibu? Mun cereng sok curhat ka urang sok, Bro. Bakal kumaha salaki ibu? Peupeus gelas bahe kopi bakal kumaha? Teu neuleuh ceker eueuh panonan mun cereng boloho teu balik nyeri teu hate ibu di kitu-kitu. Lamun di dieu aya salaki anu disuguhan cai disuguhan kopi peupeus gelas bahe kopi teu neuleuh tah mundur jadi pamimpin mundur. Nah bapak teu sadar cai kopi ukur 1.500 gelas ukur 3.000 dihijikeun 4.500 tapi bapak teganya saak ngaruksak karena harga diri pamajikan 4.500 bro nama kejang kudu liur. Coba lamun cek bapak terbalik peupeus gelas bahe kopi kumaha lamun pamajikan pinter nyaah ka gelas nyaah ka aing lamun nyaah ka gelas molor jeung gelas saminggu paling bijil anak cangkir Pak. Keur lalaki nu alus mah lain kitu da disebutkeun teu neuleuh peupeus gelas ibu nyeri hate dititah ku pesalaki moal ngagugu mah pangdamelkeun kopi ku sia kunaon pamajikan teu ngagugu lantaran salaki teu narima kana kagagalan. Sing bisa narima urang gagal pamajikan teh jabab judul lagi tarima abdi nikah kaputri teges bapak deuk narimakeun geulisna gorengna deuk narimakeun benerna salahna deuk narimakeun gagalna jeung suksesna leg-leg ku bapak bongan bapak geus ijab tarima abdi nikah deuk narimakeun kabehanana. Ngadenge ceramah kieu moal teu beuki garoreng adat da. Kumaha atuh lalaki nu jiwa pamimpin hade peupeus gelas bahe kopi awas itu teh rakyat urang adalah pamimpin ngaran pamimpin mah kudu hade ancrup kana perasaan pamajikan duh ngagebeg duh watir duh karunya atos mah wios tong diemutan peupeus gelas bisa diganti tapi peupeus hate pamajikan ka mana akang deuk neangan ganti eta ngaran pamimpin. Aya eueuh di dieu lalaki nu kitu teu dianggap. Tah iwal hiji di dia lalaki tah nu kitu tah. Peupeus gelas bisa diganti tapi peupeus hate pamajikan ka mana bapak rek neangan ganti. Pan isukna teh ibu aya dikitukeun mah ku salaki bakal ngapikan maneh bakal evaluasi isukna bakal nyieun di kopi ngan anggares eta mah gagal wae. Uyah warna bodas gula ge warna bodas kerebek kana uyah kocekeun jeung ci kopi gagal henteu ditajong henteu peupeus henteu Pak tuh aya kopi dina meja teu gagal pangset imeh suruput ku salaki diinum karasa pangset lalaki diuji ka jiwa kapamimpinan inum medalin racun Mbak leg-leg tuh atuh eta aya kopi pangset keun bae lah anggap we vitamin kopi anyar ngan teuneun satengahna
engke pamajikan deu kaluar geroan mah ka dieu aya naon bapana asa heubeul urang teu nginum bareng tah aya kopi tilas bapak keur mamah suruput kumaha diinum pan diciduhkeun harita keneh bapak pangset tinggal jawab muhun teu kudu paseha matak panggelo-gelo nangaran pamimpin lamun rakyatna baeud ngadon dipenjarakeun gelo padahal moal jadi pejabat tanpa rakyat pek jadi pejabat eueuh rakyat geura pingpin ka itu kadal jeung cucungu moal mungkin jadi pejabat tanpa rakyat jaradi pejabat eueuh rakyat rek mingpin cucungu eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal matakna lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dijadikan ku rakyat aing mah paling rasiko ceramah kieu teh dipake deui paduli teuing pan kedaulatan ada di tangan rakyat bener Pak nah gerhana ge tong legeg bisa ceramah di ieu tempat nu boga jasa hiji ibu dua Pak Hajat so kuring datang ka dieu Pak Hajat ngulem ibu-ibu eueuh nyarek ngawangkong jeung temok ibu datang kuring datang nu ngulem eueuh deuk naon tuh saha nu mayar mata ragrageun geresok darajat urang teh urang tanpa batur saha mata hirup mah butuh ku batur mata ulah coba-coba goreng jeung ya dulu make tiung menang saha menang batur baju menang saha imah ibu menang saha ibu dahar tah parena dipelak saha tuh ibu maut dikubur saha didoakeun ku saha ditahlilan ku saha ibu hamil ku saha ku batur bakal pi omongan ya ceramah balik ti dieu salaki mau teh nyegag paingan sieun budak nu kadua gede irung naon ai maneh tadi ditanya ku ustad hamil ku batur bawa aing peperetna palingan rada beda jangkung sih tang yang bersih menang ngecer hirup urang tanpa batur saha urang Pak matak hirup geura silih ajeunnan jeung komo jeung dulur tong sok ngabeda-beda derajat manusia 5 dulur 2 nu beunghar 3 sangsara tapi naha sakapeung anu beunghar ngulem dulurna nu sangsara dititah ngumah wadah di mana letak duduluranana otak ngeusnya lamun dulur beunghar tuluy urang ukur titah ngumah wadah tong datang sakalian teu ari ka nyeri-nyeri hate ukur lalaje we kieu meuni sedih euy tuh latak dob tong gede amak jadi pamimpin mah sabar jeung tong gede blus weh kajiwa awewe ta awewe ge pamajikan tembongkeun sifat sabab ibu ge boga kewajiban cek agama naon kewajiban ibu tah ngagugu parentah salaki ayeuna maneheun ayeuna maneheun ngagugu parentah salaki istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas keur ngomongkeun istri soleh lain keur ngomongkeun maneh aing mah istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas mah ka mana ka kamar tunuh nya wios bade kulem ke atuh bapak bade miwarang aya naon bapak pangneuhkeun kopi siap keur tunuh dititah buringas sabab awewe soleh mah geus apaleun sawarga di balik perintah suami mun merek ieu tah merek ieu mah sabalikna istri soleh mah keur tunuh dititah buringas ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh ka mana mah sare we aki meuling bocos kana TV listrik baru mah aing deui pang ninyukeun kopi kokod ku sia keblus ka kamar ninyuh kopi henteu hate nya nyautan dirurub ku simut ongko deuk sare tapi dadana hurung si horeng keur nyoo HP lalajo TikTok anu diupload tadi isuk-isuk anu keur di jalan ayo jing ayo jing babangok sadil nah teu sadar ibu teh kunaon ibu ngomen ki cangkel seseurian tah kieu we si ibu eta karunya cangkel cenah seseurian wae kieu we ibu batur nu seuri ibu mah entong kieu we kuat aya nyebutkeun cangkel seseurian atuh gampang tong seuri we
Ah, seuri teh ibadah. Juga tuh balik seserian di jalan kan itu. Aduh, keheul atuh dah. Nurut, patuh, kanu jadi caroge. Hiji. Dua, tugas ibu, darenge, tong api-api nyawa HP. Ayo deh kasiniran teh. Ayo tuh, ayo pas nyaniran salakina, surak, ayo pelebak kasiniran, balik yuk, cicing sing karuat. Tugas nu kadua adalah narimakeun kana pamere nu jadi salaki. Dibere gede, nuhun aa jakal jazakallahu khairun kasiro. Dibere leutik, nuhun aa muga-muga sing manfaat. Ngeunah tetekana hate lalaki teh. Darenge. Ieu mah dibere gede kakara setengah tujuh sarungna geus diceklan. Hayu sana. Nah, palebah salaki mere leutik papelengkingan dina kursi molor we didinya jeung tumilah gitu. Tau ngaladenan salaki gumantung tina pamere duitna dek gede dek leutik. Kewajiban ibu adalah ngaladenan ka hayang salaki. Ieu mah gede setengah tujuh. Oi bere leutik kok pelengkingan 2 bulan. Molor jeung tumilah sugana anakan hileud gitu. Lamun di dieu aya awewe ngaladenan salaki gumantung pamere, gerang ngareneng jeung nu di jalan mah gumantung duit. Nu rokna ponok kaluhur yuken sibuk di beureman cicing hanapeun caringin tengah peuting teh om check in om nu kitu geuning nyapanya tuh ararungeuk meureun osok ka itu. Aduh dek dibere duit gede tampa dek dibere duit leutik hareupeun budak pan hayang boga budak salat kudu bere contoh ku inung bapana nuhun bapana engke budak bakal milu nuhun ayah. Ya mah tuh udah kumaha anak bapak siapa dah kitu ai hees kabeukina ai mere duit kan saeutik kumaha ceuk anak bapak aing mah darada gelo tuh da anak mah madrasah terbaik adalah indung sedangkan bapak mah usaha salaki usaha pamajikan madrasah anak nu bakal jadi menerima pendidikan tisa tinu ngarang indung matak indung mah madrasah terbaik adalah indung bener ya. Hareupeun anak ibu teh kudu loba cicing di imah tong loba kaluar ti imah lain api-api arisan teh pangke arisan jam 3 manya aya arisan 5an tuluy kakak KTP dibikeun manya aya arisan jeung narangtung nyeun perjanjian aku bersumpah dan berjanji tina 5an 2 teu kabayar nu 3 kuat kokotet engan keur ngaclok nutupan anu 2 nu kitu mah lain arisan Bang Emo nahana nagerhana apa pernah ngeclok. Kudu masa pamajikan teh loba cicing salaki datang ti panyebaan rengkuh ieu teh rengkuh hulu teh rengkuh tak denge supaya daraek ngahargaan ka salaki aing aral da salaki datang rengkuh ibu teh bapak geuning sumping cekelan leungeunna suntangan ngalawan tara paingan salaki ibu begung atuh ngabatin cekan leungeunna tuluy suntangan geus suntangan teh bapak hapunten abdi rek nyanak cai keun bae teu make gula bikeun we ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teu gula-gula acan suruput ku salaki diinum katemu jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh nu amis teh budi pamajikan ka salaki kajeun teh manis dibikeun ibu ngocobrot wae marupina hoyong diseblok geus salaki nginum bawa ka cai bapak teh ieu odol ieu sikat ieu sabun ulah nepi ka salaki deuk mani kok teh nganeangan sikat si horeng teh sikat teh keur dicook ku budak dipake nyikat huntu ucing dak heul salaki mani beres mani siapkeun ku ibu sarung koko jeung kopeah beres kebutkeun sajadah beres salat kuliwat ibu ka hareup nalahunan salaki darenge euy denge euy tong api-api ngareluk euy nyuuh cicing nyuuh nalahunan salaki pek ngomong sing hade bapana puputon kemang kedaton buah kolbu jeung jeman jiwa akang teh hormateun abdi daman abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumasa pamajikan can bisa nyugemakeun jadi salaki ti luhur sosok rambut ti handap jibat dampal hapunten jisim abdi lahir batin dunya jeung akhirat abdi punten tuh caricing tandana eueuh nu kitu teu komo belah dinya mah eueuh pisan. Nu aya ge salaki datang tuh nagog jika jeger menang duit henteu. Aduh keprok. Kunaon ieu keprok manehna we nu kitu.
Aya carogena. Kala ieu jeung itu silih tunjuk ke kunaon. Digana ieu keur ngomongkeun tukang tas eta aja. Ajak nu tukang maneh ngabibirang batur pan aing ge guguru ti maneh. Lain asa karareuna nya. Karareuna nya. Oh keuna kabeh oge paduli teuing. Kitu kuduna maka salaki teh beres salat Pak sing sopan moal aya nu mampu ngahargaan salaki urang iwal ti pamajikan dapat salaki urang dihargaan batur mah salingkuh ngaranna. Leos ka dapur Pak, mak teh tos nyangu tos masak, tos nyambal ngan punten teu aya rencangna, ukur bala-bala 2 siki, kurupuk 2 siki, tong hariwang Pak, tempo huap salaki sagede pereup Ibu, kunaon make jeung ngeunah, sabab ngeunahna dahar lain ditangtukeun ku ngeunahna deungeun sangu, tapi ngeunahna dahar tah ngeunah hate salaki digeunahkeun ku maneh. Kajian daging hayam nu dibikeun ari pamajikan ngocobrot wae. Usaha leutik barang lebok hayang daging sero sia mah moal ngeunah padi daharna ge talung kene jeung bubuk tarasi uyah ongkoh kurupuk ongkoh tapi pamajikan someah daredeh alus budi hadewasa punten 2 piring pateu seubeuh naha ngeunah hate kusaha dingeunahkeun tah kumaneh sedil tuh ayo mah sedil tuh matak nu kahiji kudu patuh, nu kadua kudu bisa narima kaayaan salaki. Tah nu katilu dangdan keur salaki. Tuh, bae cenah urang mah da eueuh salaki tong dibeja-beja ka urang da moal matak dikawin ku aing atuh. Teuh hararayang teuing. Dangdan keur. Da ieu teh saralah ieu teh atuh. Dek pengawasan Pak, ibak sajam, make make up, make blush on, baju alus, lipstick, semprot, parfum. Amana Bu, pengawasan. Dek naon, lalajonan negahana, mana memangna urang dek kabita, teu. Sakieu ge teu kabita. Sabab konsepna apal, dangdan teh dek pengawasan, balik deui ti dieu mah digentos deui ku daster merengkel. Lamun dek sare samping oge rang kedat rang kedut cek salaki teh cing atuh mah make baju nu mah tuh deh kumaha modal padahal dangdan ibu teh keur salak nganung we ibu teh 8 bulan sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mengrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang gudubrag tah punten bapak deui nu kudu ngarti sabab nu ngaran nganung teripu capek lungse dek ngalahirkeun teu bisa diimah bawa ka dokter teu bisa di dokter bawa ka rumah sakit bener Bu patuangan ibu diruksak baheula keur parawan rata coba ayeuna boro-boro rata pelenung 8 bulan poho kana minyak keletik maka bijil cing kayo diruksak deui guyang getih raga papisah jeung nyawa maot pingareunana melaan saha ibu melaan anak hese wae budak keluar dokter nyokot gunting Pak dangukeun digunting eta ibu krek nalika nyebutkeun krek ibu kuat muringkak bulu punduk tinggal bapak-bapak nyebutkeun krek kieu we eueuh pangaruh kana sirahna teh da teu ngasaan digunting ka dieu geus kurang kitu teu kabayang sosis digitu-gitu ibu digunting, geus digunting, budak dikaluarkeun, bali dikaluarkeun. Tuluy ditanya, Bu, hoyong deui gaduh katurunan, sumuhun, alat pensteril kandungan dilalapkeun kana jero patuangan, ngajelag-jelag kesang sabadag kieu, denge, Pak, denge. Waduh menang deui si eta menang deui. Ngajelag-jelag kesang sabadag kieu nu rek kalahirkeun, pertanyakeun, nahanana gerhana apa? Pernah lalajo nu ngajuru? Borosot budak kadunya, budak ditangkodkeun dina dada. Punten, dokter nyokot deui jarum jeung bola. Dikaput ibu. Aya 2 perjuangan ibu. Kunaon digunting? Merahan anak. Kunaon dikaput? Ah, tuh. Melaan salaki. Matak paingan atau nungaran indung-indung, nungaran awewe diangkat derajat ku Allah. Umaha. Indung kakara abuka paingan lalaki lobang ngelehan 3 ngalawan hiji pasti urang anu eleh ngan lain eleh sabenerna mah ngelehan untung ku Allah ragrag talak dibikeun ka bapak-bapak coba lamun ragrag talak hak ibu punten 2 poe bapak geus jadi duda
Iya atuh. Duit saeutik talung lelenguhan, talung radanaan. Si eta ditamu jadi rana teh. Coba keur bapak lain teu wani nyegag, lain teu wani ngahoak, lain teu wani ngalawan. Naon atuh Pak? Panjang lalakon, lalaki mah sieun anak jadi korban, rumah tangga amuradul. Lalaki coba ieu, deh. Melaan teuing anak daripada aing kasiksa. Nepi ka asa terdolimi we hirupna teh. Boga masalah we jeung salaki 5 menit lalaki mah anggeus, bener teu Pak? Mun ibu boga masalah jeung salaki 5 menit salaki mah atos mah bapa nu lepat. Geus we. Coba ieu bah baheula ge 15 tahun maneh telat balik teh beger sia teh bemok sia eta 15 tahun dibahas keneh sabaraha giga eta memori nepi ka kuat-kuat teuing. Sadil sok rumah sakeun mung mau kenyang bapaeun tos teu kiat uih ka itu ibu-ibu wae tuh proses hayang budak soleh teh inung soleh salaki tanggung jawab maka lahirlah anak soleh. Nu kumaha anak soleh? Birrul walidain anu inget anu eling karena jasa indung. Ibu lapar anak lapar ibu buka cau teu tega ibu ngadahar cau dibikeun heula ka anak ngadon curhat tapi bapak nama dilebok ke cenah ku sorangan. Ibu lamun rek curhat tong di dieu. Ibu mana jadi ngabibirang caroge aya salakina di dia aya bahan pasea tangke balik teh cek salakina ari maneh pangajian jadi ngomongkeun aing teh tempo ku bapak lamun hajat lamun ibu kanu hajat mawa kantong ridu teh bapak mah tara mawa kantong kamana Pak nyate coba ibu mawa kantong eta teh kantong teh teuing wadah naon da palebah parasmanan teh aya bolu di jero kantong aya cau di jero kantong, aya sate dibungkus di jero kantong. Kuring sok nanya ibu kanggo saha? Kanggo pun anak. Laparna ibu mikiran anak. Coba lapar bapak, centang tuh mikiran anak. Matak tempo ya bapak-bapak di dia aduh kuat juga baru jangkieu. Matok nu leuwih ngarti adalah umaha tah budak soleh teh birrul walidain nu alus ka indung. Baheula ibu keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus kolot hayang mere duit ka kolot anterkeun ka kolot ibu ceurik kunaon make jeung ceurik kolot geus eueuh rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum ngoceak paratan jagat ngajerit paratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur matak lamun deuk hade kanu jadi inung ayeuna mumpang meumpengkeun aya tanya ka hayangna naon karesepna anak mere ka kolot Allah mere ka anak ngajamin kolot Allah ngajamin anak ngabahagiakeun kolot Allah ngabahagiakeun anak suksesna urang beungharna urang bahagiana urang tergantung alus jeung teu na kan jadi inung jeung bapak urang. Weh. Nyeri na ibu ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun nalika anak geus gede hohoak sesengor tujah tejeh tujang tajong nepi ka inung rendah ngomongna saking kusieun ku nu ngaran anak di dinya Pak lamun inung geus leutik sorana keung ku anak tabanungan eta anak rumah tangga bakal hancur harta moal boga imah bisa jadi kaduruk budak bakal baung aya dosa ti inung ti bapak nyurucud cai panon darenge nu dora kakak kolot sadil atuh da pang nama keneng kudu mikir aya dititah ku kolot rada hese nyai ngomah wadah engke mamah nyai mani engke meni bawel eta ka kolot nyebut bawel bari mani eukeurna tapi coba geus beger bebengok beger janjian jeung kabogona nanti ketemuan jam 7 di makam oke. Padahal bebengok kabogoh mah teu nyieun jasa naon-naon anu mere saragam inung bapak anu nyemere duit inung bapak nu nyakolakeun inung bapak nu mangmelikeun motor inung bapak kolot mah loba nu ngaran inung minta hampura ka anak batur geus meuli motor budak urang acan balik sakola beureum beungeutna teu saeutik kolot nyeuuh dina lahunan anak nyai hampura emak lain teu hayang jiga batur mangmelikeun itu jeung ieu ngandalah di kumaha mate hirup beukeur pakseut buhat bahan hampura masangsara loba kolot nyeri hate Pak nalika boga kahayang ka anak teu katuduna tapi can aya anak minta hampura ka kolot lantaran kolot aya kahayang teu dibere darenge aing aral matak doraka nu panggedena teh doraka ka kolot tah
Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah haji kajian tiap bulan ingki ke ibadah haji, tapi goreng patut kalakuan kakolot ditolak teu diterima. Engke loba jelema nanyakeun, Gusti mana ladang salat abdi, ladang ibadah haji? Cek Allah memang namanya ibadah, mana pahalana? Beak ku goreng maneh kanu jadi kolot maneh. Well. Matak darengekeun keneng lain beger wae. Sadaya aduh darengekeun. Heuh anak saha atuh nu kitu teh? Anak urang gitu. Hanya hakan atuh. Matak repeh we cenah rumah sak. Matak budak saleh teh budak nu alus ka indung. Bapak matak kuring mamenta doa tara kanu jauh, Pak. Da kolot aya kana cing teh ka mana cenah maneh? Cing teh Pak abdi teh ka hiji rek karanca buaya dina raraga hajat laut, nu kadua rek ka Cianjur, ieu teh Cianjur. Tah nu katilu cing teh ka Sagaranten. Aduh cenah tilu maneh teh jadwal teh? Tilu. Wah, cenah mobil teh moal teh heureun. Cing teh nama kejeung heureun. Heuh tilu jadwal meureun tilu wedus. Dus. Sabab abdi mah teu kaciri ustadna. Cek kolot teh kade maneh teh ngabohong ka kolot. Ongko deuk ceramah tapi deuk ulin. Cinta demi Allah Pak abdi deuk ceramah. Heuh talamun bener ceramah kudu aya ciri. Tadus teh ciri. Jadi lamun abdi teu meunang, tangke bakal digeleneng, teu baleg. Maneh teh nipu kolot. Ayo ongko bebeja ceramah tapi ngadon ulin. Pak demi Allah cinta abdi ceramah, mana dus kieu we teu mere deuk kitu we. Hoream urang dikutuk ku kolot. Matak dus teh eta teh penyelamat, Pak. Matak heuh hampura we Pak Kades. Naon we bebaskeun ka nya lah. Nu penting mah aya ciri pokona. Cing teh Pak, hayang Bapak cau, komo we cenah cau ti Cianjur mah moal teu galede. Tah nu gede, nu leutik bari teu asak batong dilelep-lelep lieur ah. Heueuh we loba. Alah. Lain itu urang cenah itu nu lalaju ka ti luhur. Matak namun ka dari ieu nya euy. Cing teh arek Pak Wajid Allah cenah resep mangkana isuk Bapak deuk panen jam 10 di daharna ge jeung cai enteh anu pait. Makanya geus diomong-omong aing mah lamun eueuh aduh pi omongeun. Ya ampura we neangan naon nu amis lelapkeun lah. Cing teh arek sate Pak, komo we cenah. Rek jeung sanguna entong loba di urang ge cenah sanguna mah. Sate we wungkul cenah tuh. Matak abdi hampura beusin teu tuang di dieu, Pak Kades hampura lain goreng hate. Kunaon abdi teu tuang di dieu? Inget ka kolot. Lamun abdi ngeunah-ngeunah dahar jeung sate, sedengkeun kolot jeung hulu peda, doraka ta abdi. Mata kumaha tuh moal dahar di dieu deuk dibawa. Sabab budak soleh adalah budak nu alus ka indung. Sok simpulkeun, budak soleh lahir ti pamajikan soleh lahir ti salaki nu tanggung jawab. Tah yokin balik ti dieu ibu bakal sesengor kanu jadi salaki. Kumaha sesengorna? Bieu mun maneh ngadenge pangajian negara kasia pisan teh. Sim goreng saja angkat deui ka daerah Sagaranten Sukabumi, Ibu sing sarehat panjang yuswa barak milik deket rezeki, anggang balai jauh cocobi. Sim goreng atas nami pribadi Nana R Gerhana, sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan. Mugi agung cukup lumur jemar siampurana. Paralun anu kasuhun uninggalin di pamrih hampur anu kateda. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.